Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Raditya Rifki Nugraha, kelas 4 di SDN Cipangisikan, Kecamatan Rancabali. Dina kesempatan ieu bade mempresentasikan hasil review buku dina bentuk puisi. Judul buku Majalah Semboyan. Penulis Kuarcap Kabupaten Bandung. Penerbit Semboyan Kabupaten Bandung. Jumlah buku 23 halaman. Pasukan getih bareng jeung mimpi nu nyata, keur ngabangun di hiji nagara nu adil jeung sejahtera. Nangtung jeung gagah jeung dibungkus ku pakaian pramuka. Semangat membara dina jero dada. Nyawa ngora jeung tekad nu luhur, ngahalau badai nu datang silih ganti. Ieu pramuka nu sajati. Janji anjeun dikubur dina Trisatya. Laku lampah anjeun kawengku dasa dharma. Ku ngahormat ka sasama nyaeta nu utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.